Mau kopi? Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kopi hitam panas. Enak ya tahunya. Enak gak? Enak ya tahunya. Tahunya enak gak? Ya, punya PR, tolong kerjain. PR apa? Bahasa Sunda, ini mah bahasa Sunda. Oh ini. Cieun ku hidup pidato apa ini? Pidato nyerenkeun lamaran ti pihak lalaki. Oh, pakai bahasa Sunda tuh ya mah. Pakai bahasa Sunda, oke lah. Ada siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dara Ramang wa bos. Jalan-jalan ke Bale Endah. Jangan lupa beli bakso urat. Hidup itu harus banyak ibadah biar selamat dunia akhirat. Dun enak banget nih wa bos. Pagi-pagi ini saya lagi ngopi hitam nih, ngopi hitam terus juga sambil nyemil atau nyanet tahu. Ini tahu Sumedang sama cabe itu manis loh, cabe itu ini cabe rawit manis loh ini. Apalagi cabe rawitnya itu ditambah tahu lebih manis lagi. Tambah cabe lagi nya. Nih cabenya nih. Ini mau ke cabenya? Mau gak? Cabenya mau gak? Nih cabe makan tuh. Nih. Tapi serius, ini mah cabenya nggak pedas, ini mah manis nih. Makan lagi mana lagi cabenya nih? Nih, lihat nih cabenya. Manis banget ini, benar serius. Habis malah cabenya. Ini lihat tuh. Pedas kan? Sambil ngopi, sambil makan tahu, kebetulan saya diminta bantuan oleh anak saya yang pertama, Ayong. Dia ada PR bahasa Sunda. Jadi ini harus menggunakan bahasa Sunda. Ya intinya sih membuat pidato pengantar lamaran untuk pria. Jangan ditulis ya, dibuat pidato aja. Nanti videonya didengarkan, dihafalkan, baru ditulis ya. Oke, langsung saja wa bos, kita buat contoh pidato mengantarkan laki-laki mau lamaran. Gitulah bahasa Indonesianya. Tapi ini pakai bahasa Sunda, saya juga sebenarnya bahasa Sundanya agak jelek. Bukan jelek sih, kasar. Nanti aja tulis mah gampang lah pulpennya nih. Dengerin ya. Pertama-tama gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji nu jadi mimiti mugi ngencik di Gusti Rabbul Ijati. Kalayan mungkarna kodrat mantena dina danget ayeuna urang tiasa riung mung pulung paamprok johok sareng kancah baraya sadayana. Sholawat biwassalam mugia salalawasna dikocor golontorkeun ka habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, tugdugi ka muslimin muslimatna, kalian pamugi urang sadayana kagolong kana umatna anu kengeng sapat di yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Dulur-dulur anu sami kumpul baraya anu pada aya, sepuh anom jalal istri anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sumangga
urang ngadoa kanu kagungan ieu alam katut sapangeusina urang neda jiad ijabahna pamugi pamaksadan urang kinanjar karahayuan. Tipayun simkuring ngahaturkeun nuhun ka pangatur waktos anu parantos masian waktos ka pribados kanggo nyarios nyoros tos bari teu kahartos da abdi yakin urang dieu mah sadaya oge pelalinter ngaos. Ngopi dulu bentar. Mau kopi? Bismillahirrohmanirrohim. Nih kopi nih ya. Biar tidak olohok. Biar tidak olohok. Tahu lagi. Nih, masih banyaknya. Mau gak? Nih, cabenya. Nih. Besar banget wabos cabenya. Besar banget, Kau mau? Manis lah enak. Cobain. Nih, cobain nih. Nih. Asli wabos. Ini cabenya manis nih. Coba lihatnya. Coba. Coba. Kita lanjutkan ya. Lupa sampai mana tadi. Bilih mawur kucatur mencar kucarita, simkuring bade ngadugikeun galihna ieu pisanggem. Simkuring ngawakilan pun raka, wastana Kang Apep. Rehna simkuring saabringan, cunduk rusuh datang gerak. Tanding walik muru pasir, tanding julang muru rangrang, tanding jok-jok muru mondok, diwuwuh ku para sepuh, disakseni ku kadang wargi, saur pun raka kasimkuring. Jang wayahna pangdugikeun opat es ka kulawarga Sohibul Bet di dieu. Naon cenah opat es teh? Es anu kahiji nyaeta seja silaturahmi. Saur urang Betawi, kita semuanya bersaudara. Saur orang Palembang, kita galuh-galuh basudaro. Saur orang Inggris, we are brother. Saur orang India, hum sebi haing kue muhabbat tehe. Saur orang Madura, taretan sadije, kalian kabeh sadijena satareta. Saya lagi buatkan ini pidato, mau lagi nih. Nih cabenya. Jadi jelas kita tuh, jadi bahasa Indonesia. Jadi jelas urang teh sadoge saderek kumargi urang sadayana saderek sumangga anu jauh urang deketkeun anu tos deket urang cangereudkeun anu tos nyaget urang purekeun. Tah salah sawios dongkapna kulawarga Kang Apep ka ieu Sohibul Bet ka keluarga Sohibul Bet nyaeta bade murekeun bade ngaratkeun tali sasaderekan anu dipatarikeun dina acara hitbah putrana Kang Apep nyaeta Jang Iyong. Pedas ya. Minum kopi dulu. Manis itu buat ayah, kalau buat anak kecil mah ini cabenya juga pedas aja. Tuh sampai mana lagi tadi? Kumargina kitu maksad sareng tujuan kulawarga Kang Apep dongkap ka keluarga Sohibul Bet dia nyaeta bade sejak silaturahmi. Kukituna simkuring bade nepangkeun abringan ti kulawarga Kang Apep. Nyata anu kahiji, nah nanti di itu ya dikenalkan gitu. Ya dikenalkan satu-satu, kalau misalkan ada 10 ya dikenalkan satu-satunya. Ya. Itu tuh jadi bahasa Indonesia terus iya. Anu satrasna nyaeta S anu K2. S anu K2 nyaeta sejak neda dihapunten lahir sinareng batin. Rehna dongkapna si Ujang estu lugag legog lengoh. Datang kepat tejangjang tejingjing tejungjung tekapal tekepel tepasar tepasir tepasur. Ngan saukur ugal egol nyonyoren pestol anu merongkol segede dodol. Mun kadupak bisa segede kohkol bari jeung beki ngompol. Ngan saukur nyonyuhun talutuk nahun. Nahun nama tapi da masih keneh weuteuh. Lir ibarat masih keneh ti dealer, bujeng-bujeng turun mesin ganti oli oge teu acan, tapi sok ari diwasuh jeung dilap pada supaya kinclong.
Tah kitu da kumaha deui atuh dibeber-beber kalah soeh, dikenyang-kenyang kalah bedah, liuk eueuh ragap teu aya, bungsa ukur tekad anu ngakar maneuh dina jero manah jang dapa anu hoyong dongkap ka kulawarga Sohibul Bait di dieu. Ngopi lagi. Tahu lagi. Cabenya habis. Ayeuna es anu katilu. Es anu katilu nyaeta sejak nganter anu teludeung anu hoream datang nyorangan putra na Kang Apep wastana Jang Iyong saurna mun ti peuting teu geunah cicing mun ti beurang teu puguh lampah sudah polah sudah dahar teu puguh rarasaan sing horeng sabadana dititenan anjeunna katiir jam paring asih katembak panah asmara baruh asa nyanyautan parantos silih asih nunda subaya hoyong nyumponan pasni janji sahirup sama mati bahkan kantos ku sepuhna diheurian nguji pamadegan anjeunna ku wanoja anu sanes alhamdulillah gilig pikir bulut tekad teu sidrah ku dibeberah duriat mandian gunung cinta mandian sagara kembang asih atos mangkat na leleb alim ganti atau saati sareng sapikir sareng siapa ya sareng si awewe gitu lah cabenya nih hah mau gak cabenya nanti pedes lagi cobain cabenya dulur-dulur anu kusim kuring dipiu hormat ieu Jang Iyong lada ieu si Ujang lir ibarat odeng anu hoyong eunteup kana kembang mawar tinangtos upami tos tiasa eunteup eta odeng bakal nyedot saripatina eta saripatina tiasa janten madu tah maduna eta kanggo lalandong halabhab asmara anjeunna duaan tapi satu acan ieu odeng tiasa eunteup kana kembang mawar tangtosna kedah ngagaduhan widi tah widi na eta nyaeta disebat ku proses pernikahan tapi dina wengi ayeuna satu acan kana proses pernikahan nyaeta bade muguhkeun heula bade narosan heula pedes oge euy pedes ceuk basa urang nama bade narosan bade ngalamar kukituna simkuring ngawakilan kulawarga punraka bade naros ka siapa ya nama ceweknya sebut aja si Ijem ya bade naros ka Neng Ijem atos gaduh Romeo anu sanes atanapi teu acan Neng Ijem atos dicirian ku Arjuna anu sanes atanapi teu acan upami teu acan kersa teu dicirian ku odeng upami teu acan kersa teu dicirian ku Jang Iyong saur Jang Iyong upami wengi ayeuna kersa dicirian anjeunna bade toh pati jiwa raga dugi ka tetes darah penghabisan ngajagaan eta ciri supaya teu bisa dibuka ku nu lain pokona mah semangat juang 17 Agustus 1845 merdeka kok jadi pengen tawa tah gitu jadi maksud sareng tujuan anu intinya eta seja narosan ka Neng Ijem hoyong muguhkeun hoyong ngalamar ditampi atanapi henteuna waleranana diantos wengi ayeuna upami ditampi salajengnya nyaeta bade kena proses pernikahan urusan proses pernikahan engkin bakal aya meeting eksklusif anu cepat tepat tajam terpercaya setajam silet kin eta mah urusan dua keluarga tah sumangga diwaler teras es anu terakhir nyata es anu kaofat nyata sim kuring parantos lapar hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu itu salah satu contohnya ya nanti sama AA diedit aja ditambahin atau dikurangin ulang-ulang aja video ayah dengerin tonton misalkan 20 kali tayang terus nanti ditulis bebas sih ya gitu aja ya habis wah bos tahunya habis tinggal cabenya juga habis ini tinggal itunya tinggal apanya ini oh bahasa Sunda mah pakangna panggang cabena
Sekian dulu wa bos. Jadi pagi-pagi ngopi makan tahu sambil bantu mengerjakan PR kakak Iyong membuat salah satu contoh pidato pengantar untuk lamaran laki-laki. Sekian dulu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu wa bos. Dadah wa bos. Dadah. Kopi juga mau habis. Tinggal dedaknya nih, mau gak? Mau gak? Iya.